7 tahun kirang langkung simpuri kapungkur di dia upami telepat mah itu kapungkur teh nuju nikahkeun putrana anu di sepitan jadi dia teh ayeuna gaduh putra di sepitan nanggap teh jeung CS alhamdulillah hari rup keneh. Aduh ampun wilujeng wangi wilujeng sasarangan sareng simkuring insyaallah simkuring baris ngahibur kanggo ka bisa keur naon si aing kagok ngomong ngecek mic buset keur cek mic mah tadi lain ayeuna urang geus maju ieu oh ngecek mic di dieu ayeuna di kuring keur ngomong ya acara geus maju oh kalau motrokan mic kos gitu rek naon soalna rek pidato. Duh, ada pidato mah tadi teh daftar heula ka urang soalna anu dua mah geus aya ti dituna bari jeung ngawakilkeun oge ka urang. Ari maneh mah daftaranna atuh pidato di dieu. Pupurihun RT ento. Can aya meureunna. Da maneh mah eueuh atuh daftaran emang maneh rek pidato di dieu sebagai naon coba? Urang Heeh. calon. Waduh, calon kepala desa. Maneh rek ngauar-uar ke urang dieu minta dukunganana. Ih, urang calon. Calon dewan? Ih, batur calon. Calon camat? Ih, calon. Calon bupati? Ih, urang calon. Bila aku calon gubernur jeung presiden aku patut. Ari sia calon naon? Calon maut. Hidung semua calon maut mau diagur-agur dibejakeun ka urang ge mang urang ngabejaan ari masalah maut mah lain amang unggul mang yeuh nu aya di dieu henteu kolot henteu budak teu nu beunghar teu nu melarat teu pejabat teu rakyat pasti bakal maut luyu jeung katerangan kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh nu bernapas pasti bakal maut atuh sia tibang calon maut muniso Jelema naon anu ogohan hayo. Teu nyambung nate di papatehan ku aing kalah tatarucingan sia mah. Kudu dijawab. Jawab. Urang nyawa zaman ogohan mah nya ieu anak betang bungsu-bungsu nok indung bapana diogo eta zaman ogohan mah. Lain. Oh, lain. Lain. Jelema beunghar anakna ngahiji-hijina sia pasti di ku indung bapana diogo. Lain. Lain kana lain. Lain. Jelema beunghar anakna 5 nu 4 lalaki nu hiji awewe tah nu awewe nu diogo. Lain. Waduh, lain geus eueuh deui. Ari geus nu kumaha sih mah gua? Nogohan. Heeh. Eta nu maot. Teka harti kupikir teka hontal ku akal nu maot kudu ogohan nu maot geus teu boga rasa tidak teu boga kahayang ogohan ti mana sih teh Ogohan kumaha maot rek mandi kudu dipandian. Make baju kudu dibajuan. Mangkat ke kuburan kudu digot. tapi aku tidak lompang sorangan teh hidung Nyangkat naon ngingkri gue tuh. tapi benernya dipikir-pikir mah bener oge teh nu maot teh ogohan ngahesekeun hirupnya bener bisa temen alus kaharti lah kurang mun kitu mah Tapi aya nu maot teu nurut. di mana teuing hideung nu maot teu nurut nu maot teu boga rasa teu boga kahayang dikumahakeun ku nu hirup nurut wae sia teh Aya nu teu nurut. nu kumaha Tangtungkeun wae ngerumpuyuk wae. rajin we soal mantu dulu Mana budak. Oh diuk. bang kitu terus dia sok-sok aja lah arek beda atau kurang di senajan ke daftaran di bere waktu sok Piring naon anu bisa nempo bulan. waduh kusok tarucingan dewa piring anu bisa nempo bulan urang nyaho piring malampir teh piring ajaib Lain. piring duralek Lain. piring monang ti kiai urang nang ngaliaran teh supaya bisa nempo bulan Lain. wah geus piring naon sia Piring bolong. tapi heuh ya nyaho hidup piring bolong mah tuh kudu ketep kudu ieu hidung semuanya Hayam naon nu ditareangan ku jelema aya. hayam camanik pakai ubah Lain. hayam katawa Lain. hayam bangko Lain. hayam pelung Hayam nu ditareangan ku jelema. hayam pelung geus Lain. hari geus hayam naon sia Hayam leungit. tah dina hayam ya hayam pelung itu pasti diteangan kemana ya hayam manjang ngampi hayam jago
dina wengi ieu Bapak Saibul Hajat nuju hiburan. Nuju hiburan nyepitan putrana Ujang naon tadi teh namina teh ya. Gila poe. Aksarana kos kieu Ujang Nopal Dina Dharma. Dipa Dharma. Ya harus Panjang teuing teu ngaran teh. kos kieu urusan batur. Hah? Urusan bapak atau urusan kebenaran? Hese nyebutna teh dang. Emang mana rek ibutan we aran Teh Gina, anak aran Teh Gina. Hese nyebutna. Ya keuna. Ieu nyieun ngaran budak mah kos di urang. Emang di mana kos kumaha aran budak? Pondok kan sok disaliyukeun jeung ngaran indung bapana. Oh, di mana mah nyeun aran budak teh pondok tak diluyukeun jeung aran indung bapana. Contoh. Contohnya bapana si Irfan. Bapana si Irfan. Indungna si Nani. Anakna Pani. tapi leusnya punya bisa aku. Oh, saya tahu. Indung bapana ka bawah alus bisa ante. Bapana si Ade. Bapana si Ade. Indungna si Lala. Anakna Dela. hebat bener bisa anta. Bapana si Abbas. Indungna si Kokom. Anakna Abbas. juri itu sih. Ngabong-ngabong diluyukeun jeung aran indung bapana ge bapana si Abbas aran indung nasi kokom aran anakna buas. Digerompok baskom. Budak wapet. Ya ini ada bahasa malah mun aran bapana teh Pak Aco, aran indungna teh Ibu Eet, aran anakna jadi naon? Ya coet. Pomo ieu leuwih parah. Bapana si Engkun. Bapana si Engkun, Indungna si Tati. anakna Ya kuntil. kan gitu hidup. Tadi gaya budak ditanya ke orang. Nanya kumaha? Yang mana anak saja? Anak saja dah. Anak Jokowi. Anak Jokowi presiden urang aya di Telaga Sari mah. Ih Jokowi. Jokowi itu presiden urang pan aya di dieu di Telaga Sari. Ih batur Jokowi. Harusnya Jokowi saha? Bapana si Joko, indungna si Wiwi. Si Judi deh. Yuk. Aduh ampun teh. Aduh sedih gitu teh nami ibu daripada nami anjeunna Bu. Ibu pamit kapungkur parantos ningali TV Jatiluhur TV nu sok nyandak acara napaktila sareng kocak tah ieu jalmina Bu. Coba saha aranna Gembul ya aranna. Komo sih aran Gembul nyurup ka naon Gembul. Wah alus kene Gembul ngaran mah. Jadi alus di mana aran Gembul gitu. Daripada tetangga urang ngaranna Jeding. Lempah mana alus na Gembul soba-sob. Aja saya. Bugina. Ibu Gina Haja. Ditulis di surat undangan. Hormat kami Ibu Gina sekeluarga. Bener alus. Gembul Haja. Kemarin Gembul Hajat. Ditulis di undangan. Hormat kami Gembul sekeluarga. Waduh bener. Pasti lo pakai Jonah. Bener hebat deh. Coba lamun ngaranna Jeding Haja. Kemarin mun Jeding Hajat. Ditulis di undangan. Hormat kami Jeding sekeluarga. Pusat hormat kami Jeding sekeluarga nyariksat dirinya kabeh. Bararu. Aduh, ya nu asma urang boga tetangga mang itu aranna teh Mang Kencing. Eta lamun Mang Kencing Hajat kumaha? Ya kencing sekeluarga. Siapa kalah kencing jadinya? Dipetakeun nih. Sama lagi petakeun. Coba budak sedang. Babaturan urang aya. Saha? Ngaranna si Gober. Si Gober anak Maijem? Hajat. Anak lagi aya tah. Ditulis di undangan. Kumaha Gober Hajat? Hormat kami Gober sekeluarga. Aduh, ya anggur orang doa kita si Ujang ya. Mudah-mudahan ya si Ujang anu disepitan teh sing dipanjangkeun umurna. Amin. Sing ngajankeun murang kalih anu soleh. Amin. Taat ka ibu ramana. Amin. Turut ka ibuna. Amin. Oge kanggo nu sabangsa katut agama. Amin. Sing nurut ka indung. Sabab indung teh aya 7. Loba-loba teh indung aya 7 hiji batur mah indung mah. 7 indung mah. Ini naon-naon indung. Ya hiji indung nu ngakandung. Eta indung mah. 2